Nomor kedua anu kudu diagungkeun ku urang teh cinta ka Kanjeng Nabi teh mahabbatu syahwat. Mahabbatu syahwat anu ngajorojoy tina manah tanpa aya dorongan sasaha iwalti anu ngadorong urang cinta ka Kanjeng Nabi eueuh deui iwalti mahabbatu syahwat nur keimanan urang. Antos sudah di Rasulullah. Acan. Pengalaman zaman Rasulullah. Kunaon pangna urang berlayakeun murda. Kunaon pangna baturang ngabogaan rasa cinta ka Kanjeng Nabi. Kupedah mudeka em diayakeun murda. Lamun cek dohir urang teh rek ngarasa cinta kumaha. Panggih oge acan kaalaman jeung Kanjeng Nabi oge hanteu. Kari-kari urang dituntut kewajiban kudu cinta ka Kanjeng. Baheula ajeub rek manggih jeung salaki, rek kawin jeung salaki, cik kira-kirana lamun salaki can katingali beungeut daek kawin. Aya rasa bogoh. Urang teh rek kawin teh kudu ditingali heula raraina. Sabada ditingali rarai tingali turunan nana ieu urang tingali jeung Rasul can pernah panggih tapi cinta keluar tina mana urang tanpa aya dorongan sasaha. Naon anu ngadorongna iwalti nur keimanan urang cinta
meunangkeun mahabbatus safaqah. Naon ari mahabbatus safaqah? Ari mahabbatus safaqah teh